aya deui jero ti eta aya naon nu ngeusianana naon nyaeta nafsu-nafsuna. Hak iblis aya opat, hak manusia aya opat. Ngagigi nu opat jeung nu opat jadi 8. Ngan sikna dina baliyah jeung nuruniyah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh. Rusiah manusia teh timimiti buuk tungtung luhur hanap nadam pasuku nepi ka urat-urat nepi ka sarap-sarapna teh aya 30 genep aya 360 Rusia. Tapi aya oge nu nyaritakeun 88. Sami eta oge. Sami kumaha? 360. 3 sareng genep salapan sareng kosong anggar salapan tuh dupi 88 salapan sareng salapan 18 ari angka 18 teh hiji 8 ari hiji sareng 8 nya salapan keneh ya we mangga emut kalaresane anu narosna ge 8 deui naon Gatot Kaca. Gatot teh angka 5, kaca salah 4 jadi 5 sareng 4 salapan margi agan teh lurah tamtama tah ai Siliwangi teh pan abjadna teh 8 SILIWANGI 8 urang Sunda aya ge di Jawa Barat apa Jawa Barat teh 8 ai Jawa Barat teh di negara Indonesia ari Indonesia teh 8 deui urang teh aya di tengah-tengah garis khatulistiwa kapan cenah geuningan ceuk ahli numerologi mah urang teh aya dina eta 45 derajat aya 4 jeung 5 salapan bujur timur beda jeung Banda Aceh nya beda tah wangsul weh dupi Quran sabaraha jud 30 jud sabaraha ayat cenah mah 6.000 660 ayat ai genepna saberiji aya 4 ai genep kali 4 2 4 ai 2 4 jeung 30 5 4 ai 5 sareng 4 salapan iya ya wa angka 8 mah kuat pisan mah nya wa dupi Fatihah tungtungna in aya 8 sing sok wa alhamdulillahirabbil alamin hiji Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 8 ka 10 nu macana disingkat deui we eta teh jadi surat Al-Basmalah aya bismillahirrahmanirrahim teh aya 8 ngang cobi mangga eta cobi we bis hiji mi la hi ro man mi ro him salapan 10 nu macana waduh hebat we tah aya we katerangan mun ngaji ulah kaluar tina dirina mun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasar hirupna sedengkeun dina wujud urang oge aya 8 liang diantarana panon 2 irung 2 berita 4 ceuli 2 genep lamai 7 paham
7 gini wa Apa dihandap 2? nya liang kehampangan sareng liang si eta teh Ka 10 ngawujud. yang ora-wodo Sedengkeun dina wujud urang oge aya 8 liang. di antarana Panon 2, irung 2, cerita 4 celik 2, genep lamai 7 paham 7 gini wa apa dihandap 2? nya liang kehampangan sareng liang si eta teh Ka 10 ngawujud. yang ora-wodo Ayeuna udagkeun deui. Hiji panon jeung awasna, 2 2 irung jeung ameuna, 3 3 ceuli jeung dengena, 4 4 baham jeung ucapna, 5 5 saraf jeung rasana, genep ati jeung pikirna, 7 leungeun jeung obahna, 8 suku jeung lengkahna, kasalapana wujud jeung hirupna. nya Jawa gening eta teh sejarah diri Kitu numutkeun ilmu numerologi. Pancasila ge salapan Tuh nya Jawa aya deui jero ti eta aya naon nu ngeusianana naon nyaeta nafsu-nafsuna. Hak iblis aya 4, hak manusia aya 4. Ngagigi nu 4 jeung nu 4 jadi 8. Ngan sikna dina baliyah jeung nuruniyah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh. naon nafsu anu 8 teh wa anu hak manusia 4 hak iblis 4 Nya eta teh ngagigi dina wujud urang sumuhun hiji amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, jeung kamilah ngan sikna dina baliyah sareng nuroniyah. Tah bismillah nu tadi kecap al basmalah teh disingkat deui jadi 3. Nyaeta basmalah teh ba sin mim. Bakna teh bariul baroya. hartina Nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. aisina Sina teh satrol atau ya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. ari nimna Mimna teh mutil atau ya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. Ai satrol atau ya mah nu nulungan jeung nu ditulungan. ba teh bariul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun Leres. ai satrol atoya teh Nu nulungan jeung nu ditulungan. ari mutil atoya Nyaeta nu mere jeung nu dibere. naon maksudna teh kula can ngarti Tah, gubrak we katerangan. katerangan naon Wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid. Urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktikeun dina mutil atau ya hartina nu mere jeung nu dibere. kumaha Geura mangga agan nyomot sangu kuleungeun terus terus dihuapkeun sanu dibere nu dibere sungut nu mere nu mere leungeun leungeun saha jeung sungut saha. sungut kaula jeung leungeun kaula Nu ngeunahna saha. nu ngeunahna di kaula Tah saha atuh anjeun teh nu sabenerna. pait-paitan disebutkeun Geuning eta nu mere jeung nu dibere teu jauh eta keneh aya dina diri urang mah nu mere leungeun ngahuapkeun sangu nu dibere sungut anu ngeunah anjeun nu nyapek anjeun. nya nyawa Satrol atau ya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Cobi gagaro kaula ieu rek gagaro beuteung sanu digaro beuteung beuteung saha. beuteung kaula
nu ngagaro leungeun nu nulungan teh nya nu ditulungan beteung nu nulungan leungeun saha leungeun kaula jeung beteung kaula ai kaula nu saha nya nyawa saha anjeun teh nu sabenerna teh saha nu mata kula nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu sangkat geura raketan nu deket geura deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak geuningan eta kaagungan pangeran wungkul dina wujud agan nah naon nu rek diaku ku agan jala jamal kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun nah anjeun milu ngageunut-geunut ka jantung henteu nah anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur henteu saha eta kaula manusa mana manusia teh ieu dadana eta mah nya ieu dadana nya ieu leungeunna irungna panonna ceulikna buukna sukuna beteungna bujurna ramona huntuna na ari manusana nu mana saha atuh sia teh sabenerna nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh setiap aya jajadian aya nu ngajadikeun anak bisa naon sia barang burusut kanunya punten agan dayana upayana angin Gusti nu kagungan saha nu ngagedekeun sia teh saha aduh wa hidung bapa manganukur ngalahirkeun sukang lantaran marhaban makean nu matak hormat heula eta nu ngagedekeun sia teh saha saha wa nu leutik fakir miskin nu sangsara dek ngantep sia kanu sangsara dek ngantep kanu balangsa Allah ampun wa saha teh nu matak jadi slogan silih asa silih asu silih asih teh keur saha keur sia jeung kabatur keur nu miskin sadaya kakara dewa mas nah di denge-denge teh ku aing bedordar para sea silih gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya mikir urang mah tinggali wa riwa katanya katanya ku aing geuning anu diudag-udag ku sia teh nganukur kakawasaan nganukur kadudukan nganukur kursi curaya cur nagara goblok sia kalaka patarik-tarik bangus dari tangkeun soal politik ekonomi tapi buktina rakyat anger kene kieu si jurig sia naon pangna aing nyebut jurig naon saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah tanu kitu musyrik lamun jelema nyemah salian ti ka Allah musyrik ngaranna ai musyrik bawa iblis nu matak iblis ngungkul deuleu sia teh riwa ungkul wa cing balik deui kana fitrahna wujudna manusia kana manusia teh kana nafsu manusia nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ti dituna sidik tableg amanah patonah nyaahan dedeuhan welasan asihan naha ieu besaring cokelan kasalahan nemongkeun kalemahan wanya dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling saten teh di dieu ngarusak beungeut atuh kanya obat wa ampun leres wa leres karawas wa aduh aya anak tasieun wa teh nu matak disangemkeun ku wa teh sok kitu wa makaleuwihan ngomong teh amoy.
hapunten pilih aya kalepatan agan mari teu katahan hawarik anu aya di jero nyarita hapunten mangan ukur corongna kaula nun pangesan gitu agan gitu leres saha cing anjeun teh atuh nu sabenerna geuning jagona Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti Braja Wikalpa lamatan Denta Wisesa sabta pangrungu bajingiring tapak nengala geuning kasohorna Gatot Kaca teh meunang Braja Musti wungkul Braja Wikalpa Denta Wisesa sabta pangrungu ai aslina tampiling anjeun naon Gatot Kaca jago tampilingna jebret Braja Musti Braja Wikalpa ari aslina tampiling anjeun naon asli nama teu aya naon-naon tah geuning eta lahaola asli nama dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganana geuning sapopoe teh make kagungan anjeunna make kagagahan anjeunna make rahmat anjeunna make pitulung anjeunna nah Gusti dipake sombong ulah dipake gede hulu teh eta ampun dek hirup salilana sia teh burukan dek ribuan tahun hirup teh meureun leres lamun kitu macarana ieu kuncung teh kitu maksudna kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan cicing dina pamadeganana nya kuncung tipe jawe marukan aku mah lain kuncungna nu di ala Semar sempengangkeun-ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam nuhun wa Gatot Kaca teh naon-naon geuning geuning digedekeun dihormat teh ku batur dipujung dipuja didama-dama teh ari urang dek ka batur dek naon dek silih gorengkeun pinuh ku bantuan batur sesuap nasi 900 urang anu milu anil kana eta sesuap nasi contona ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda nu melak parena nu ngaramet nu mangul parena nu ngadesa anu ngageongna anu nyieun seeng anu nyieun korek api anu ngalap peda di laut anu ngalap minyak tanah 900 urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh cantina peda teh bah nah ari ka batur dek kumaha nah ari kanu miskin dek kadedetkeun wae dek ngarah-ngarinah wae doraka sia eta jelema kawalak ampun nuhun Lumatak beki pageuh kaula mertahan keuna aya kuncung. Lir Petra. Saperaptane pun ieu denawa teh parantos dumugi da tengasa. Bar. Ulah kaget urang dek kieu mah. Biswa wa. Ulah? Awas wa aya buta kaula rek nyumput heula. Mangga. Ulah kaget sampurasun badranaya rampes wah kebeneran ieu bar tersubuh sahabat wilujeng sumping nuhun bar cager ente beuje saha teh aya teh nun ulah nyaho ngaran percuma nyaho ngaran ge percuma nyaho ngaran oge ini saha ngaran teh Dewata Cengkar eta teh percaya nya
di mata cengkar pada kitu rupana. keur ngudang-ngudang Haji Syaka jeung Haji Dolacis. Bener teh. Uing anu mangeran ka legenda. Nya Anu mangeran kana cempor itu teh Bon. dek naon? Wayahna mar uing aya harewos bojong eta kuncung anu jadi dina luhur deui dina siramana anu bodas anu nyengcelek. Keur uingnya Ngagunuk. nu ngagunung Mangga nun. anu balik santong nyungkun. Lain nganggap nu. Nah, make jungkun mangga ai priyogi mah. Gerak sana. Anu balik buat atong nyungkun. Awas ka. Laras ai priyogi mah mangga. Mau dikorekan ku di si priyogi. Nah, uang jika turunan kadipaten uang. Ari maneh naha bener erek mikeun kuncung eta nahulu Baik naon teh uang. Tong heuheujeun kitu bisi bareuh kana mata. Maksakeun teuing maneh eta urat tepi karanteng gitu. Jeung make dialeungkeun anu batu. Heeh. Tong make barang batur nu urang we pake nu urang. dia sok make tarompet yang megeuleuh ka sia teh. Sok dek naon deui? Eta kunjung jang aing dibikeun mah Empek. lamun kitu syukur maneh teh nyeum kuncung. Lain bawa urut dalang beul. Aing dalang ai sora di kieu-kieu aing. Heug nuhun atuh. Nanging barang saweg kuncung bade dirawel. Sapraptanipun Raden Gatot Kaca nyabet lir satabana. Hataya ana ulun minat jatuh. Aya anu ngabeledak kana tangkurak. Aduh lieur aing lieur. Aya petir di siang hari. Aya petir di siang hari. Naon ieu nu ngabeledug? Nu nyamber kana ceui. Nu nyambar kana hulu meuni reujai dedeleuan. Boa-boa. Geuning eta mah gelukna. Kurang ngajar bangsat. Lamun tema anjeun dek nyokot kuncung sawajing hayang saring hareupan jeung kaula Gatot Kaca. Wah, kurang ajar maju di nu lega.